Di sini saya punya buku, judulnya Gambaran Kosmologi Sunda. Kayak gini. Kita lihat aja dikit ya isinya. Nah, ini kayak gini bahasa Sunda kuno tuh ya. Beberapa masih bisa kita pahami, beberapa udah gak kita pahami ya. Coba kita baca. Lampah tunggal narasa ngeunah, paduum na bumi prelaya, manejaya prewasa, ka mana eta ngahingras, luput tega kana ngababu, saha nu dipajar leuwih, sakur nu dikahyangan, hengan puah batari Sri, henteu babandinganna, hengan puah lekawati, kena rejeung na ngajadi. Terus ngukun sarba endah mulia, terbia larang nu sidahan, meuyeut pabogana sareanana, eusi bumi kumirincing, nu saeurna boeh larang, pawiwit sarba swarga, beuti mimeunang takamari, nu ngeusi na gunung cupu, madala si pangebuhan, ngaranna Sari Dewata, nu ngeusi na gedong manik deung puah wiru mananggay, deung nu bagala dilarang, pahi sarua geulisna, eueuh keneh teu kapade, geulisna Dayang Trusnawati, nu geulis henteu bandingna, saukur bumi kancana, nu ngeusi na Gunung Jati, Bukit Trijantra Sijatri, dina Bukit Palasari, mandala si pasekuhlan, ngaranna Bungawari, ujung Gangga Marangwati, tajak barat kamaksahan, ngaranna Puncak Akasa, saur puah batari Sri, kasaha geusan ngahiras. Sekarang kita lihat terjemahannya. Berjalan teriring rasa senang saling bagi saat dunia binasa tembus memancar sinar, kemanakah harus meminta tolong. Terhindarlah biarawan jadi pembantu, siapakah yang dianggap unggul dari semua yang ada di kahyangan kecuali hanya puah batari Sri. Tiada perbandingannya kecuali hanya puah Lengkawati, sebab dibarengi dengan menjelma, memerintah serba indah mulia, punya larangan yang terpercaya, menekan kenikmatan semuanya, isi bumi gemerincing yang tertimbun pada kain putih, permulaan berbagai surga, hasil yang didapat waktu yang lalu. Penghuni di Gunung Cupu, wilayah di Pangebuhan, namanya Sari Dewata, penghuni dalam bangunan suci bersama dengan puah wiru mananggay, dan yang jadi cikal bakal di bawah. Semua sama cantiknya, tetap masih tak tersaingi, yakni kecantikan Dayang Trusnawati yang cantik tiada tandingnya di seluruh bumi kencana. Penghuni di Gunung Jati, Bukit Trijantra Sijantri, terletak di Bukit Palasari, wilayah di Pasekuhan, namanya Bungawari, ujung Gangga Marangwati. Tajak barat tempat penyempurnaan, namanya Puncak Angkasa. Jadi ini tuh tentang kosmologi Sunda ya, dalam semesta Sunda itu kayak apa ya, kurang lebih kayak gini.